Sampurasun. Tepangkeun simkuring Iren Dewi Octavia. Nepangkeun simkuring Nurul Istiqomah. Dinten ieu simkuring duaan aya di salah sahiji tempat anu bersejarah di kota Cimahi, nyaeta Stasiun Cimahi. Stasiun Cimahi mangrupa salah sahiji saksi sajarah pangwangunan jalur kereta api zaman Belanda. Stasiun Cimahi mangrupa bagian tina pangwangunan jalur Bogor, Bandung, sareng Cicalengka. Sebutan pikeun pangwangunan jalur kereta api. Jalur Bogor, Bandung, Cicalengka. Mimitina digarap kira-kira tahun 1878 ku perusahaan kereta api Nagara Starverwagen sapanjang 108 hiji. Mimitina dibuka aktivitasna dina tahun 1884. Diwangunna jaringan kereta api di Priangan nyaeta pikeun tujuan ekonomi. Pikeun nyambungkeun wilayah Priangan jeung palabuhan di Batavia. Waktu harita hasil tatanan saperti karet, kopi diangkut saloba-lobana pikeun dikirim ka Batavia. Jalur kereta api teh kacida pentingna sabab dina waktu harita kirim hasil bumi di Priangan rada lewat ke jalur mobil. Jadi teu jarang barang-barangna jadi baru. Ayeuna sambungan jalur kereta api di Bandung, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bogor, nepi ka Jakarta. Hasil bumi bisa diangkut dina ukuran ngan genep nepi ka 8 jam. Lila-lila stasiun Cimahi tuluy digedekeun pikeun kaperluan militer, pikeun ngalegitimasi kawasan Hindia Belanda di Indonesia. Cimahi dianggap strategis pisan. Pikeun ngagampangkeun kegiatan prajurit Kenil. Leuwihna ti eta Stasiun Cimahi teh deukeut jeung rumah sakit militer, nyaeta Rumah Sakit Dustira, jeung markas tentara Kenil. Anyar-anyar ieu Stasiun Cimahi anu dikokolakeun PT Kereta Api Indonesia geus ngalaman kaparobahan. Sakitu anu tiasa didugikeun. Mugi video ieu janten mangfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos sareng laporan salajengna. Hatur nuhun. Abdi Iren Dewi Octavia. Abdi Nurul Istiqomah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.